Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue cenah SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggihan kos kieu mah ya. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna. Ngan guruna kelantaran geus wali hebat. Percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen kukumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikumsalam, musim ka mana sia? Neuk ka kota cenah. Aju kok bebeja? Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cak guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nun. Gasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Ar-Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek ya. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue cenah SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggihan kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat kana balik ditanya ku guru, "Aku mah selamat, Guru." Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin, tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya.